Deh, neangan pagawean ka maneh nya. Kerumusun corona kieu. Hese neangan pagawean teh. Hei! Kunaon maneh ngalamun wae? Ieu teh hayang neangan pagawean ambeh menang duit. Ah, kurang boga solusi. Naon teh? Pasti maneh marek ternak buru ida. Maneh kesukan kayak mah urang weh. Oh, siap lah, kayak orang kayak mah bapaknya, Pak. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Rek nyokot duit teh, ha? Oh, teh nyokot duit teh ya. Pan rek modalan usaha urang teh Pak RT. Ya, 20.000 mantep. Elo sugan ieu mah 20.000. 100 lah. Selah tuh. Ya, 100. Mahi teu mahi kudu mahi. Iya di jero di amplop. Heuh, Ya, geus nuhun ya, Pak. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana sih, Jang? Tadi dieu jadi tukang cukur penghasilan cicing we di imah mah. Bisa gitu ya, Tuna? Ya insyaallah bisa mah diajar. Kadek, jalan. Siap. Pong, gunting. Naon? Gunting? Aya ya gunting mah. Aya gandeng. Tapi aya ge nu urang. Sok lah geus kurang bayaran. Ensok, aya daek 50.000 mah. Agring kalah ngahulang. Arek moal, mun moal nyanggeus. Sok lah geus kurang bayaran. Yo nya guntingnya yo. Tah, kurang mah dibere bonus 50.000 teh. Jeung sisir. Tah jadi 2. Yo. Mah duitna dieu. Heula tuh. Heula. Lura. Yo, Yo. terus nuhun ah. Siap. Terus Anggeus mantau ke ditu. gelo sugan ieu mah tukang dagang teh serba mahal anjing keur kabawa duit kos ieu teh. Pas waduk teh ngaran. Nu ngayang bukan duit teh nya dulu arateur geus sayang dicukur. Mak, mak, Mama eueuh kan gitu. 10.000 aya teh teh. Ya teh mah aya ngasak ieu kieuna. Mana? Guys. Mang, ieu lain tukang cukur anyar teh. Siang ngaledek. Ih, teh ngaledek urang rek dicukur. Nya ayu cukur mah. Cukuran naon ieu bukos nu gelok ieu? Mohe kabeh loba awewe nu daekeun ka urang. Siap. Ageni aya karetan kos kieu jiga budak ngiji sunatan wae. Nyarana ge gimbal, Mang. Mang, ieu cukuran naon? Ajeuna muhek. Masa mau botak? Nya urang mah muhek teh kos kieu, Jang. Jih, nya ieu mah dibotak, Mang. Yang geus lempek terserah maneh kumaha. Sia bisa teh sih nyukur teh. Teu balik teuing sia.
Goblok teh, tukang cukur teh bisa nyukur nanti sih. Ih, aing mah kumaha sih tukang cukur teh bisa nyukur nanti sih. Teh, tempo alus teh cukurana. Astagfirullahaladzim, eta ulah pemelon. Ih, sih ngomong tolol. Astagfirullahaladzim, eta ulah pemelon. Emang ieu cukuran naon, Mang? Salah lagi Iya mah bener.